Nilepan baju subuh-subuh tuluy ngahuapkeun bujur sorabi sesaan budak leutik. Hai 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 ayang besti, seperti biasanya Mika gawe sapopoe anu dikontenkeun. Isu kenehna geus teh terekelan ieu teh ngalereskeun hordeng ayang besti kitu kapanan ai ku budak mah nya lamun mukakeun hordeng teh padu berebet wae tungtungna mah lalesotan eta si cangketna teh. Hordeng nu zaman baheula-baheuli ieu teh ayang besti nya kapungkur mah si mamah meser teh sim abdi nuju SD keneh tah ayeuna teh dipulung ku sim abdi teh nya dipotongan wae lumayan dipasangkeun dina jandela leutik anu zaman ayeuna kitu da meser mah meuni bebeledagan hargana ayang besti sugan atuh kapayuna namanya tiasa kapeser kitu hordeng anu zaman ayeuna heuheuy. Lanjut sim abdi teh bade ngagentos spray ayang besti teuing geus sabaraha abad meureunya teh digentos-gentos isi spray teh kapan kitu da digentos oge nya ayang besti da piparantieun barudak ngagulungan wae kasur tiap poe nana teh. Mungpang nuju soleha ayang besti hieup lah awang titilepan heula mending geus kuat sagunungnya da kitu sia ieu mah ayang besti sok dikumpal-kumpul heula atuh da uyuhannya ai ngumpulkeun duit mah da teu tiasa tah ari ngumpulkeun seusahaneun tur titilepaneun mah meuni pang pinterna. Teuing atuh da ayang besti ari perkara baju mah meuni ngedulna beakeun ku sorangan sia ieu mah lah batar. Rek ngonten oge ayang besti meuni dipaksakeun geus 2 minggu kitunya sim abdi teh libur teu ngonten-ngonten ari kamari kitu tahnya keur scroll HP torojol aya nu tos gajihan cenah meser kulkas atuh aya deui semangat na ngadamel konten teh kapan kitu ayang besti ngeun konten teh peda kabita ku nu garajihan. Alhamdulillah kebiasaan sim abdi matara iri dengki nya ari lamun ningali konten-konten nu garajihan tur meser barang-barang teh sok disolawatan ku sim abdi mah ayang besti mugia nular kitu tah rezeki. Nah cenah eta si cikacau mun kuat ka dikandung kitu tah ieu mah kebiasaan si bungsu abdi ayang besti lamun nuang si sorabi teh ukur jerona unggul tah ai bujurna mah padu dilurkeun we atuh da nyaah nya ku indung mata kapanan dibeakeun we sasana.